Wasit Siliwangi Yudi Siwa. Oh, ya siap. Kade tongaronon, sok. Jaman galuh pakuan nuka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan ku Gusti asma warisan juga udah cacanda Siliwangi keur panagehan kapan lawanan jeung bakti perjuangan pusatkeun hayat kakapur wasit itu urang ngepungkeun asmanurang wawane nagaukur numpes kajalangan urang bahula kacapangan dina jaman galuh pakuan nu kamasur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan ku Gusti asma warisan juga urang cacandan Siliwangi keur panagehan kapan lawanan jeung bakti perjuangan lambang kajayaan tegukana perjuangan wasit itu ngepungkeun asmanurang wawane nakahukur numpes kajalan nakapur ayo iya ayo buat bapak bos oke aturan penting yo sor di boy ho asik yo bahula kacapangan dina jaman galuh pakuan nu kamasur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan ku Gusti asma warisan juga alur cacandan Siliwangi keur panagehan kapan
nyata